lamun si lain dek main brewek sok sebagai tek tak kencah pakai tuh pegatkeun buk salambar lamun dewek dipayahan aya hak pikeun dewek bela diri moal serba kabisa nya akan dirina litan dirina bener ya aing teh loba naon teh pasukan teh teu sieun insyaallah kasieun teu sieun kulobana aing mah Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. Ulah kaget si Cepot, hah? Binatang lincah sakabagi wae, hah? Kurang ajar sia. Nyangakeun si Bapak ngabatos diuk sia. Ditampilin mah, tampil. Naon ieu teh? Udah jebet. Meuni hampang leungeun kieu ya. Mangi beja aing. Beja naon? Dewek menang belut. Dong kamana kenapa sih ngomong deh? Bener si lain make jeung puak-puakan lain jeung musada. Itu bohong itu mah. Nyaan sih deh. Tuh gening lagi di negara Amarta. Nah nyawa di mana si lain? Coba eta ka kolot jurus ulang si lain. Aing teh kolot. Hah? Aing teh guru besar lah. Rektor aing teh. Kurang ajar sih ya. Gening bukti naon negara Amarta. Heuda. Eueuh shot teh pan ku abdi dicanak tuh nih. Kumaha ieu teh? Kateuing walieur. Ha bade dibawa ku maneh? Dibantu ka abdi mah. Ha dipaling teh. Ah henteu. Alah nah di jelema bodoh tuh mah. Mana pusakana? Layak jamus. Hah? Aya. Mana? Hah? Kalian syaish? Ulah. Kadiakeun, jangan naon dirinya. Rek dibikeun kalau negara Amarta, rek dibikeun ka Yudhistira. Geus we wow dibikeun mah. Komo abdi aya hakna warga negara kene. Ya lain ona mah negara sejen. Eueuh dina rengkona kudu mikeun ka negara sejen sarua jeung beureun dewek teh ngabocorkeun Rusia negara ka ilaing ka negara sejen. Eta bener. Kadiakeun teu bisa. Pandawa teh nyaho pan murid aing. Sumuhun murid mah pribadi, apan nungkeun hukum apan beda negara dirinya teh. Sama? Ya, gos. Jadi bikin siksa. Nah, gimana? Kadikeun moal. Hah? Moal bisa. Nyaho aing saha? Salira? Iya. Udung lin. Goblok sia. We karep kajawab teh eta batu. Aing teh aswata mah teh geuning. Nah aing ngenalkeun sorangan atuh mah jeung ngeunakeun ka uing. Lain maksud aing teh aswata mah anakna si Dona. Terus kudu kumaha? Aing kudu bilang wow gitu. Naon hebatna si laing teh? Kadikeun mah? Hah? Kadikeun mah? Naon teh? Layang cabus ka musada. Moal. Dipayahan paing, dipayahan. Sok. Lamun si lain dek main brewek, sok sebagai tek tak kencah pakai tuh pegatkeun buk salambar. Lamun dewek dipayahan, aya hak pikeun dewek bela diri. Moal serba kabisa nya akan dirina litan dirina. Bener? Ya. Aing teh loba. Naon teh? Pasukan teh teu sieun insyaallah. Kasieun. Teu sieun kulobana aing mah. Moal loba kasieun aing mah iwati hiji kasieun ku aing teh. Sieun naon? Sieun coplok keimanan jeung katakwaan ka Maha Kawasa. Eta bener. Beuh deui lah nah meni. Setan sangalelewe, teu ngalelewe. So agamis goblok. Mangga kumaha salira we nilaina. Kumaha salira da jelema geuleuh mah kitu tong boroni panggih jeung jelemana nempo sendana oge dialungkeun. Coba bet Eta sifat nu geuleuh mah keun bae eta mah pribadi dewek we pamadegan dewek si lain teu narima kajian teuing urusan si lain we ge urusan ajeun mah jadi cendeukna mah dibikeun moal dipayahan ku aing sok dikeun ka naon sia tega pati sok
modar bangsa. Dan menurut patramu jelema sangsara balangsa kawasia maka jeung mipana nu kitu patut sagala goblok. Utek tongo walang taga rong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna pujian hungkul lain hinangan sanajan sangsara oge dewek mah sanajan di Cilaing sarua hakanan cacing kabeh oge heungan sia mah eueuh harkatan hareupeun sia bieu teuing aing mah harkatan leuwih gede teh batan Cilaing teh bener munggu Allah mah agamis teuing hirup sia kumaha Cilaing pek kumaha Cilaing teh mah setan sia goblok ngelewek aing jahat sia hai tuh jahat wah tuh hai wah tah aya eta naon hai sok hai tuh wah sok sia awas tah edan sia karikat gitu gerakan tah hat ngagoler oban waduh naon edan sia si Jet Li we sugan sok sia nya waduh hai wah loh lapas tunang tuh wah takut satu wes aduh di kumaha Kang di kumaha disiku ka aing leuh beres awas atuh kade da sia mau ngomong wae tuh lain mah bawa karunya reuwas aing sabot ngaliuk jekuk leueuy setan deh kurang ajar sia kurang ajar sok atuh pangajarkeun dewe pangajarkeun deui kuat apa karasa dewek mah diteungeul di deuleu diteungeul mah nyeri nya ku dewek mah di deuleu bener sok kuat coba sok buktikeun diteungeul deuleu sok diteungeul deuleu sok setan nyigeug aing diteungeul deuleu sok awas kumaha diteungeul deuleu kuat sakitu mah kuat hat kunaon sia geus teu buku deuleuan aing aduh cek ayo kayak sok kuat sia mah kuat maneh naon tuh kurang ajar sia aduh iya pusing waduh ngagoler omang ngagoler leungeunna dicekrek ku aing bari jeung kieu keun cekrek kebak ngagoler kan jepopong aduh tusik deui Kang eta geuning hiji 2 3 iya KO dihitung serangan tuh ayo Allah purus purus rasakeun sia bongan sia teh ngusik ngulamar di ngaudakeun macan turu sok aya nya udah sia tuh mung lieur lieur hayang teu lieur hayang naon bau bau ai bau kita makan baik kasih lagi kayaknya ya keteangan kayaknya naon bau bau mau
Aduh, habannya mau. Kesang kadedeun kieu. Ya, taharukeun Jangan, ka. Wow, keula jero kene. Wow, keula si teh. Neangan we kayaknya. Alah si euy. Naon kahulang. Naon kahulang. Naon. Wah, cilaka. Naon. Aku naon. Lain berbentuk gas euy. Tapi berbentuk naon. Cairan le. Waduh. Iya disebut kentut berdahakeun ge ieu. Geuleuh Be, tam. Hawa. Kunaon? Dikepret. Hah? Dikepret. Nah, nepi ka? Terus sangka. Peres ka cida nyek terus-terusan di kereh pipi kaula. Panas. Panas kerasana. Manya. Alah, syah. Naon eyang? Nah panas dulu. Nah panas tuh. Bo, tam. Awa. Alah. Hai para Kurawa. Hege. Cik pangapungkeun wakulkeun buaya mangapkeun kata sieu. Ayo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.